Mang Ade aya Mang Ade. Dir, sadang kadu menang loba euy. 100.000 duit. Nah, euy nya tuh. Minjem nak bae modal lagi can balik. Ah, teu balik-balik. Teh mana geus kan balik ieu? Tuh. Iwan. Ya. Ada disebutkan. Ih. Dek, Aya naon, Wan? ya motor kurang mogok tulungan duit 200 we nginjem heula 200. Mogok. Eta mah nya dari tamaneh wae da motor butut. Enak wae nu kamari ge maneh macan dipulangkeun ayeuna geus nginjem deui. Ya. Mere ada tuh karunya. Wah, balat teh. Nginjem geus eta masuk dirasa tahun anjing dipulangkeun. Kenal. Wan. Tuh wayahna deh tulungan. Motor kurang tuh mogok di jalan tuh ngagoler. Wayahna kayak gantian. Erek cekat ge keur teuing. Aing mah eueuh, Wan. Eueuh. Namun aing aya. Berean ku aing mah karunya. Bekus atuh. Wah. Enggak satu main ge eueuh. Eueuh, Wan. Atuh aya kitu malah merbit pisan yang baturan teh. Lain meureuit da eueuh. Nu dibaheula ge gantian ka urang. Ulah poho. Ulah sok ngawadul. Ngawadul siap ngawadul. Ya. Tadi duit aya. Ayeuna duit eueuh. Leungit sia ke. Lah, lu ngiti mana? Tuh da aing eta mah modal tuh da. Jeung kana kadu ge can balik deui eta teh. Heuh, ayeuna kieu duit aya nyebut eueuh. Teh sok leungit kamali. Wow. Ngat leungit. Iwan tukang nginjem. Karunya Iwan euy. Bege lah mana lagi teu karunyaeun ka aing teu bayar-bayar mongan. Loh, deh. Ya. Uing ek balik kana teh nya. Aya perlu. Ayo bege. Siap. Wana jeung si Iwan. Aing ini geus eueuh maturan. Lah sakeun ge da terjadi nginjem duit lagi ka aing. Aing aman banyak. Dik. Nah kan di duit aing. Hah? Jangan naon tuh? Hah? Jangan naon? Duit man. Duit naon? Halo aing mah wadang kadu. Ya. Ada dia teh minjem ka aing si Iwan. Minjem. Kan ku aing dibere. Tadi di mana? Di dieu ku aing ditunda. Atau lain bareng minjem atau berapa motor bareng minjem? Padahal gitu. Coba alasan cenah aing bieu mah nyebut teh mogok ka aing. Ya, tahun kamari kita beres, bikin ka ayeuna can bayar-bayar. Karunya Iban mah kudu saling tulungan. Udah entang udah balat ge balat kitu ka aing mah. Ya, cek kolot baheula ge lamun teu bareng minjemnya. Sok leungit eta duitna. Ayo kumaha duit aing? Tapi bener leungitnya. Leungit aing. Tuh kualat eta mah aing ngana. Tulungan ya. Nah, aing datang utah nyangan duit sih. Gua kumaha? Ayo karage datang nih. Kumari ya? Tuh apa ayo karage datang? Ayo ge Ayo undangan ka mana? Aing apa kieu yang mah kumaha? Siapa sarua wae jeung si Abing. Nyebutkeun aing teh lamun keur aya duit kudu dibere nginjem. Pan aing teh aya lamun aya nyebutkeun eueuh teh. Leungit teh bener sarua. Pan heuh? Siapa ngadoakeun meureun? Kualat eta mah. Ayo. Bantuan neangan ya. Aing kumaha tuh ya? Enggak. Butuh duit lain tadi. Butuh duit. Aing tadi bareng nginjem sade mah. Si aing wae nginjemna, aing teh teu nyebut usaha teh, hayang nyaho ka sade. Erek merean teu. Tah ayeuna kurang teu dibereannya. Si aing mah heuh, ieu. Ulah kabeh tapi heuh. Da aing disebut deui. Mere uang rokona mah isukan bae. Ya nuhun atunya. Sok siap, Jong. Jong si omean motor si halus, abi ngebut. Nuhun ya. Siap. Tuh milik mati mana we. Udah kita. Alhamdulillah. Bandros. Sayang wadang euy. Siap. Maribuan. Kemarin 5.000 we. Oke. Mau panas? Panas. Enak teh deh. Nah tuh. Wah, Panas. Panas misalnya. 4, 5. Tah, hiji kurang. tah 5 ribuan. Pulangan tuh. Hah? Pulangan. Kapan duitna? Ya acan.
Udah sampai duit tadi. Ih, buat acan jeung teh jalan kan sama dibanderol. Dibanderol dulu kan. Tadi duit 50.000 aing ka mana? Kayak bisa lagi di jalan. Jangan lo duit tuh. Nggak duit aing ka mana nya tadi asan gua awal 50.000. Ada gua kan asal Aya, Wak. lain. Hah? Urang. Urang can narima duit ieu. Ayo tadi lu sia teh duit tah. Aduh. Poho, ampura tuh. Bisa gitu. Ampura poho tuh. Ah, Atuh kita bayar. najis aing meuli nanti. Ih, aing mah